mantak cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teu mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nya moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkeun sakumaha pamenta manehanana jeung malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetep nya nama moal iman bae di Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu majadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kadua kapangkatan nomor katiluna ieu kamulyaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedangkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedangkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang ta aing teh beusi dilarang kos kitu sedangkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pan aing mah bupati pan aing mah camat pan aing mah lurah pan aing mah RT ini RT baheula lain nu kuari lain ini mah kerja di Mekah pan aing mah RT pan aing mah RW pan aing mah RK jaro jore jasa teh jaro pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanana teu hayang aing kudu iman ka jelema anu teu boga jabatan. Mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan lantaran boga kitu harisma ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamulyaan anak lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja etalah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba dunia mah. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis karena CRP ditak-tak tulang cangkeng barang ganti deh karena Fortuner diceli barang boga baby band manggus kikiuan hese jang tulak cangkeng harta dele di lembur orang anu ngadadak sugi kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah dele keadigunganana dele kata kaburanana barang diangkat jadi camat geus embunga hiji jeung rakyat barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman kabelah jelema nu dihormati jelema anu disesepuhkeun jelema anu dijadikan kepala suku jelema anu disepuhkeun dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi patanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui embung aing kudu iman ka Muhammad mah ana aing mulya manya nu mulya kudu iman ka nu hina datang ka kuari kitu bae mantak Masya Allah jasa komo di urang mah ieu leuleuh pejabat teu ari sinin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah ku ari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg ku ari mah geus ulah cacampuran
mentek kiai manggeus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya nacan bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng manaon karta nu koneng naon nu koneng cenah de asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa ka kiaianana beres geus pokona atau kiai anu minta proposal angges atuh kumaha cenah ngabangun minta ke Allah emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan bea kabeh masyarakat embung ngaji santri embung ngaji emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji ilmu tinggal ilmu kenyataan bae mah kenyataan Garut sa Garut Bandung sa Bandung Tangerang mah alhamdulillah eueuh nu kaliwat araya kabeh dideuleu ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal teh mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pag gede-gede dalil loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya cek nya mah aing teu maca meureun Ihya jauh ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pamarentah malah tereuy ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadi nanyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian mah pae meureun ji baca kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokop duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya emang sakalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100% masyaallah anu kula nyaho bae Tasikmalaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaan ku koneng anggeus intaha wis tutup apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah los tah mah nya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ih ngaji ke mana sih aduh kajeun aing mah dipake ka bendu ge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lu sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sedako aing mah boga hujah jelema sombongan deui sodakoh ngaranna ayo guys ieu mana hancur je masyaallah lain lalagaan nih mah komo ka dieuna beusi anu ngomong tah mah kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna jorek pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh keuna abak lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyata na bae insyaallah
ilmu gede ku gedena loba ku lobana itu bisa disalurkeun mah deuk kumaha atuh. Iya. Ya. Cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan teh. Maksudna beres bihilakim rusak sang desta rusak summa la yunzaru moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta hampura. Sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana. Ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh, deuleu umat Kangjeng Nabi Hud, deuleu umat Kangjeng Nabi Lut, deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna. Ketika jana menta ka rasulna, menta ka nabina, dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman, dia teu diengkekeun deui ku Gusti Allah, sikat habis. Siksa tidak menutup kemungkinan deui anjeunna kamaranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke aing disiksa cek Gusti Allah entek moal diturunkeun. Ieu teh deudeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun. Nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman. Lamun geus diturunkeun teu iman, siksa nu aya. Mentak walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Wallahu alam bimuradihi. Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat la ja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan. Eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin mah kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat. Berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul, jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula, niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki. Sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi, hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi, tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi. Lantaran lamun langsung bake nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun. Tah, atuh ieu ge ulah nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun pararaeh atuh ge. Lamun kula ada nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki. Hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mah moal kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain. Mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki. Mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak eta ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh dek iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae
tah Muhammad tetep baik ulah dilingsih ulah didengi pamenta diturunkan kitab lain dek iman ieu pamenta yang turun malaikat lain dek iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhliya bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun bi rusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna Kanjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikan ratusan tahun Kanjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun Kanjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun Kanjeng Nabi Sulaiman kitu keneh Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan dihina dicemooh lain anjeun bae nu baraheula ge kararitu bae tenang bae lain hiji lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nu bihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna sanggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'a bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul kitulah jelema nu ngahina ka Nabi kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin engke ge ku Allah dibuktikeun janya nama lain dek iman ke Allah ieu lain dek iman ke Kangjeng Nabi ieu lain dek nurut ke para wali ieu lain dek nurut ke para ulama solihin ieu nya nama emang dek ngaririweuh doang dek ngaribedan doang nya nama dek ngaribedan doang kiai ka kaler nyana ka kidul kiai ka katuhu nyana ka kenca kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya tetep penghinaan pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget ke timbul ti ustad nu ngahina timbul ti kiai nu ngahina timbul ti jawara nu ngahina eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae mentek ge ka santri mah model cek ulama santri mah model ka modelanna naon mimiti dihina ke masantren teh dihina di ortodok hei net jadi ke mana mondok aing tuh zaman internet mondok pikir ku otak sia tuh lamun endek ge sakola mun endek ge kuliah mun endek ge ka luar negeri ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu ribet da aing meuneuleuna segala make samping kopeah beureum tas diselek ku sia eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia nah hina teh lamun nyana dihina kitu haju eureun masantrena kandas tengah tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan
iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh ned mondok keneh kitu datang ka zaman iraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa ku hari mah aya muludan nya titah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je sejuna deui tah jam saan ngomongna nya kabeneran kori nu kunyana disebut teu datang karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut MC ongkoh, kori ongkoh. Wah, sakadaeknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Harus parah jasa. Beres, cak masyarakat Jabisan ya eta si Junid. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa Ned? Siapa Ned? Waduh, mainnya MC kula kori kuali mubalik. Geus eueuh atuh. Ayo geus nyana kan jadi mubalik. Masya Allah, luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu. Kadek kuno ngahina teh ji si Junid eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai. Penghinaanna lain deui. Tad, ka mana Tad? Sial nya cek si Junid. Dek pondok sia Tad, geus Tad. Bari di ustad-ustad tapi ngahina keneh tetep. Pondok nih guys 15 tahun herang pan kadeuleu mancrit kopeahna pokona kepala KUA meleh megunya guys legegna geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai guys parawan-parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Junid aya, aya. Nya gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain. Di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kunaon atuh teu bisa leumpang. Sial cak si Junid teh. Aya laku kos itu aing. Deh nublah di itu Junid aya ji ini umur sabaraha asal geus danyakeun umur berarti mengarah guys aya 2 genep mah ka 27 dain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae sial cak Junid teh ka aing ayeuna keneh wae aya deui datang dah Junid aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anak kula ge di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun Aju kuari jadi lurah, kita ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok, jumlah 30 kolot. Cek si Junid aing dikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe.
tuh ngan tetap si Junaid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan anak teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh sia so amat ye teh keur susah mah aing ge keur bisi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh baradisa aja aing ge susah ieu mah bisi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deuy mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh dek nyeun pondok lah tihang awi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teh lobang geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurah nya mah embung dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wadadas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus mun kaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya Ustaz manggil ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manjana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah aing ieu salah aing ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jakos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh moal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek deuk hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan ngagedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah deuk ngembangkeun ilmu nu Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi ta kiaina kamari mah kakarak ustad kuari geus bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad kuari geus kiai geus ada geus kiai nya kuari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan
artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu gadenge buya nu gadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kadi dokter Andes teka sebut ku si dokter Andes Haji Fadil dokter Andesan sia dipecat saya kuai tak kabur dah jelema atur mah dokter Andes bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa saya ngaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama loba amat emang kieu tah eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae baca Quran baca sholawat ngaji ku batur di ustadkeun ih sebodo atuh jai teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan tanjirkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah ajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak da geus boga pilihan jakula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanna seperti eta mentek loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam